Jik cuaca meni halap-halap kieu nya panas nih beneran teu kuat. Mana musim gersang. Ngeunahna minum dogan tuh kieu. Minum dogan nih, segar-segar anu sore. Tanya boganya. Bos, bos. Jangan ditanya, aya di urang. Aya. Ayolah. Ayo orang bisa naik mah. Bohe mah bisa kudu kitu. Orang masa kayak bisa, naon kayak. Percaya anu kieu bisa. Yo, naik awewe naon ge bisa aing mah. Ayo. Oh, sing naik awewe teu ketara. Bisa gasan ayo buru-buru. Percaya sama kitu. Percaya kene. Ayo ka mana bohe ka atuh. Dua tuh. Wah, ada pas. Ayo lah anjing saguat kana dogan si eta. Ka atuh hel. Wah. Tah. Mana? Kalapan aing tah. Oh, iya. Heh. Bisa ayo. Kalau tulang kan tanah di mana-mana. Siap. Ya, bisa bos mah. Iya, iya, iya. Mana bisa naik kau tuh tadi semangat gitu ah. Siap. Gua tuh naik. Siap. Gua tuh naik. Gampang yo, Kak. Bos, mulai sabar manggar. Kok kumaha mana lah king daun-daun ge kok. Mau mana we bebas. Siap. Alah si goblok. Tak kalapa aing geus aya nu madog deui wae ya. Ah, ku aing teh dijual teh geus aya nu madog deui wae itu beak katanya si bal-bal teh deh. Gawe pisan cenah nya. Kuat. Loba. Bukan. Itu bukan. Ih, nu bukan. Kamu kayak. Karehen ya. Aduh. Anjing, kabur itu kemana? Si babal sia wawanianan eta. Mali kalapa aing. Kita kusaha sia eta. Babal mah. Entah bang, entah bang, di orang tadi abi mah. Alah, sia koplok turun gas turun. Bisa dituan ku aing di jalan-jalan mana sia turun. Entah bang, abi mantap bang. Ayo sia naon eta gogoleran dinya. Aku mau masuk ingrek bos ya deh. Cukup anjing gawean aing setan anjing si bos tuh waras mana belah. Goblok tara. Kalau sia ku aing dirujakan kabeh ku aing ya. Babal sia.